Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla kullil awal wal akhir ba'da kullil akhir wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqludi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Salasatun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabu mudharan ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Al-hadits. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji sinareng syukur mutlak kagum Allah nu Maha Ghafur. Shalawat miwah salam biar tetap dilimpah curahkeun ka panutan alam Nabi akhir zaman nyatana habibana wa nabiyana wa rasulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teh hilap ka kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in atba'ut tabi'atna, malah mandar dug-dugi ka urang sadayana anu niru sinareng nyontok kana sakumaha jajak langkah mantena. Mudah-mudahan singkat cepretan syafaat min yaumil jasa wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu kusim kuring dimulyakeun para alim ulama, para ajengan, oge kusim kuring nepi ka hormat para ibu, para bapak sadayana, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dina kasempatan ayeuna simkuring tiasa riung mungkulung sareng ibu-ibu nu ngangge kerudung, oge tiasa pamprok jonghok sareng ibu-ibu anu ngangge androk, oge tiasa patepang wajah sareng ibu-ibu anu ramah tur somea. Alhamdulillah. Ngadagna simkuring di tempatan nu kahijina simkuring sejak silaturahmi. Jadi simkuring teh kawitna di Kampung Burujul di Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Garut Kota. Kaleresan nuju kuliah di UIN Bandung. Tah kahiji kadina teh sejak silaturahmi kumargi simkuring aya tugas di kampus nyatana PPM. Naon cenah PPM teh? Praktik profesi mahasiswa. Tah kaleresan simkuring mah kuliahna teh di Fakultas Dakwah Sinareng Komunikasi. Janten praktekna teh ceramah ibu-ibu. Alhamdulillah sababiah aya rerencangan di dieu simkuring nyuhunkeun izin supaya tiasa silaturahmi di dieu. Alhamdulillah tiasa oge ditampi sakumaha saena alhamdulillah. Nu kaduana simkuring oge sejak tolabul ilmi, margi tolabul ilmi teh mangrupakeun kewajiban urang sararea ti mimiti di ais nepi ka dipais cek bahasa santri mah. Watlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tah eta panginten ibu nu kahijina sejak silaturahmi, nu kaduana sejak tolabul ilmi. Para ibu nu simkuring nepi ka hormat dina kesempatan ayeuna insyaallah
setengah zaman pakitan banyak. Setengah zaman simkuring pada ngabahas perkawis keutamaan bulan Dzulhijjah. Ayeuna urang lincak dina bulan Dzulhijjah. Bulan teh saberiji Bu? Aya 12. Hiji bulan Muharram, muka 2 bulan Safar, muka 3 bulan Rabiul Awal, muka 4 bulan Rabiul Tsani, muka 5 hiji 2 3 muka 5 Jumadil Awal, muka 6 Jumadil Akhir, muka 7 Rajab, muka 8 Sya'ban, ka-8 Ramadan, ka-10 Syawal, ka-11 Dzulqa'dah, ka-12 Dzulhijjah. Sakumaha dawuhan Allah dina Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sanyana jumlah, sanyana bilangan bulan mungguh Allah teh 12 syahran aya 12 bulan fi kitabillah. Eta teh tos aya dina kitab Allah, dina ketetapan Gusti Allah. Jadi selama satahun teh jumlah bulan teh aya 12 jumlah bulan teh aya 12 dina satahun teh nu tadi teh. Yauma khalaqas samawati wal arda, eta teh parantos ditetepkeun ku Allah nalika Allah nyiptakeun langit jeung bumi. Tah dina 12 bulan teh aya bulan anu mulya, aya bulan haram, aya bulan suci, minha arba'atun hurum. Jadi tina 12 bulan teh aya 4 bulan anu disebut bulan haram atanapi bulan anu mulya. Mana wae tina 12 bulan 4 bulan anu mulya teh sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi, as-sanatu 12 syahran. Satahun teh terdiri tina 12 bulan. Anu mana dina 12 bulan teh minha arba'atun hurum, aya 4 bulan anu mulya. Salah satun mutawaliyatun, anu 3 bulan mah ngarentet. Jadi paparengan anu 3 bulan mah mana wae nu kahiji Dzulqa'dah, nu kadua Dzulhijjah, nu katilu Muharram. Teh eta mah nyambung bulan ke-11, bulan ke-12 oke bulan kahiji. Oke aya nu misah hiji wa Rajabu mudharul ladzi baina Mujada wa Sya'ban. Jadi Rajab memisah dinu lain ayana antara Jumadil akhir sinareng Sya'ban. Tah tina 12 bulan teh aya 4 bulan anu mulya, salah saeuna bulan Dzulhijjah. Nah pertanyaan anak, bulan Dzulhijjah disebut bulan haram atanapi bulan mulia sabab dina bulan Dzulhijjah teh aya peristiwa, aya kisah, aya sejarah anu penting kacidapikeun umat Islam. Nu kahiji syariatna atanapi sababiahna ayana ibadah haji. Eta teh terjadi di bulan Dzulhijjah. Nu kadua aya ibadah kurban. Tak ieu teh dua ibadah anu kacida gedena, anu kacida pentingna pikeun umat Islam. Nu kahiji ibadah haji mangrupakeun rukun Islam, an mana wajib pikeun jalma muslim atanapi muslimah nu geus mampu geus nisab pikeun ngalakukeun ibadah haji. Kumaha carana mun urang hayang ibadah haji? Anu terang teu. Jadi nu ibadah haji teh aya 2 Bu. Aya anu nisab emang mampu, aya anu nasib. Jang ibu mah teu kuat ka Mekah mah jeung ka Madinah pikeun haji mah tong baroraah ka ditu, di dieu ge jang dahar saaya-aya baroraah ka ditu. Tah eta teu nisab, tapi bisa jadi eta jalma teh meunang nasib. Tatanggana beunghar panghajikeun, pangumrohkeun. Atanapi meunang hadiah di tempat gawe ti saha we, eta disebutna nasib. Jadi lamun ibu-ibu hoyong tiasa ka Makkah jeung Madinah tegasna ibadah haji atanapi leuleutikana umroh, urang teh kudu boga niat anu keuyeung. Sok sanajan misalkeun ieu mah punya urang teh harta pas-pasan, sacukupna sederhana atanapi sangsara, tapi urang dina hate mah kudu boga niat pikeun bisa ngalaksanakeun ibadah haji. Ngarah rukun Islam kacumponan kabeh. Jadi keislaman urang sampurna.
Jadi kudu boga niat kurang pikeun ibadah haji. Dawamkeun cek Ustaz Yusuf Mansur mah Bu, lamun hoyong urang gara-gara haji teh nu kahiji dawamkeun surat Al-Waqiah setiap ba'da maghrib saat salat maghrib. Osok Bu ngaos Quran surat Al-Waqiah. Alhamdulillah nu osok tatanya nu henteu mah henteu. Terus dawamkeun surat Al-Mulk setiap ba'da subuh. Osok Bu, osok nu osok. Cenajang Waqiah ngal maghrib, Al-Mulk ngal subuh, anger we cenah haji we gampang jual surat tanah. Insyaallah nepi ka Makkah. Makana dalam masuk dilandi Bu anu haji teh aya Haji Mansur naon halamanana digusur. Aya Haji Wahyu pada sawahna payu bisa haji. Alhamdulillah. Tah jadi bulan Dzulhijjah teh kautamaanana peristiwana aya disebut ibadah haji. Eta teh kacida pentingna. Pan urang ge hayang hoyong Bu haji, hoyong umroh, daftar teu. Moal ini. Coba daftar heula. Ngarahin indin. Nu kadua peristiwa nu terjadi sehingga bulan Dzulhijjah disebut bulan haram teh nyatana peristiwa kurban. Ia berkaitan jeung kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ismail, kisah Sarah, kisah Hajar, oke kisah Nabi Ishak. Caritakeun Bu, caritakeun. Awalna Nabi Ibrahim teh salah sahiji nabi, jumlah nabi teh sadayana 124.000. Teu sadayana nabi jadi rasul. Rasul mah jumlahna ukur 313. Nu 313 teh disaring deui. Nu wajib dikanyahokeun ku urang jumlahna 25. Terangkeun 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Terang Bu, wajib tadi kanyakeun urang jumlahna 25. Nu 25 disaring deui aya nu disebut Nabi Ulul Azmi. Jumlahna saberiji? Aya 5. Nu kahiji Nabi Nuh alaihi salam, nu kadua Nabi Ibrahim alaihi salam, nu katilu Nabi Musa alaihi salam, nu kaopat Nabi Isa alaihi salam, nu kalima Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah disebut Nabi Ulul Azmi sabab boga tingkat kasabaran anu luar biasa. Nabi Nuh sabar naon ngalawan ieu menghadapi kaumna. Nabi Ibrahim sami, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sami berjuang. Tingkat kasabaranana leuwih luhur tibatan nabi jeung rasul anu lain. Makana boga gelar Ulul Azmi. Tah Nabi Ibrahim teh salah sahiji nabi tina 124.000, salah sahiji rasul tina jumlahna 312, salah sahiji nabi nu boga derajat Ulul Azmi. Nah cenah bisa menang derajat Ulul Azmi Nabi Ibrahim sabab kacida luar biasa perjuanganana. Kahiji Nabi Ibrahim teh hirupna keur di zaman Raja Namrud. Anu mana Raja Namrud teh kacida bengis, kacida haram jadahna, kacida kasarna ka rakyatna teh. Sehingga rakyatna, masyarakatna aya hiji aturan anu teu dipikaresep ti Raja Namrud. Naon aturanana teh salah sahijina setiap ibu-ibu anu hamil terus ngalahirkeun murangkali pek murangkalihna teh pamagat wajib dibunuh. Ta eta aturan Raja Namrud. Setiap ibu-ibu hamil terus ngalahirkeun pek dilahirkeunana teh murangkalihna teh pamagat wajib dibunuh. Ta ibunda Nabi Ibrahim alim murangkalihna dibunuh. Makana kumaha dibuang ka hutan ka goa supaya henteu jadi dibunuh. Singkat cerita Nabi Ibrahim begitu di hutan cek kolot nama cek indungna cenah meureun budak teh geus dilag-lag ku meong geus kumaha we coab nama tapi kusabab ieu mah bakal jadi utusan Allah
bakal jadi rasul Allah, maka dilindungi ku Allah. Nepi ka gede salamet teu kumaha. Saparantosna gede Nabi Ibrahim balik deui ka lemurna, ka masyarakatna. Begitu balik ningali lemurna, ningali kampungna kaayaanana kitu. Heran Nabi Ibrahim, naon heranna? Loba masyarakatna anu nyembah berhala, loba anu nyembah patung. Tah salah sahiji mukjizat anu dipasikeun ku Allah ka Nabi Ibrahim teh dibere pemikiran anu cerdas jeung kritis. Naon cenah ieu teh jelema teh jeung nyembah patung, nyembah patekong, padahal patung jeung patekong mah eueuh gunana, teu bisa merena naon, teu bisa nyegah nanaon. Tah eta dibere pemikiran anu kritis. Jeung nu leuwih heran deui, nu nyieun patung, nu nyieun patekong teh bapan. Heran cenah yang boga bapa teh aya pangeran didagangkeun. Cek kasarna mah mencek bahasa urang ayeuna mah. Tah sapartosna kitu, dina hiji waktu Raja Namrud jeung kabeh reng-renganana teh keluar kota. Tah didinya kesempatan pikeun Nabi Ibrahim teh pikeun nyadarkeun kaumna. Yen selama ieu kaumna teh teu nyadar eueuh gunana nyembah ka berhala jeung patekong. Tah pan loba patekong jeung patung nu disembah ku Raja Namrud jeung rakyatna teh. Tah aya patung leutik, aya patung gede. Patung nu leutik kabeh dihancurkeun ku Nabi Ibrahim make kampak. Ukur patung nu gede teh dihancurkeun ku Nabi Ibrahim. Tah saparantosna beres dihancurkeun patung anu leutik, tah patung nu gede teh dihancurkeun, digantelkeun kadinya diteuneun kampak teh dina patung anu gede. Singkat carita, Raja Namrud jeung rombonganna geus balik deui ka kota, balik deui ka dinya. Pas ningali kaayaan kota hancur, keheul sabab pangeranana nu sok disembah ku rakyat jeung manehanana ala lancur. Makana kabeh rakyat masyarakatna dikumpulkeun. Ditanya kabeh saha ieu nu wani ngancurkeun berhala-berhala di dieu. Eueuh nu ngaku. Tah pas Raja Namrud kaluar kota teh aya pengawalna petugasna mun ayeuna pegawena nu teu milu. Ningali yen nu ngancurkeun patung-patung nu leutik teh Nabi Ibrahim. Panggil cenah Ibrahim ka dieu. Dipanggil, diwawancara, diinterogasi ku Raja Namrud teh. Hai Ibrahim, maneh anu ngancurkeun berhala patekong di dieu teh? Henteu cek Nabi Ibrahim teh. Nah bet henteu, kuring mah curiga ka anjeun, sabab ukur anjeun anu ngewa kana sesembahan kaula. Henteu cek Nabi Ibrahim teh. Tah, tidinya kesempatan pikeun Nabi Ibrahim malik nanya. Tanyakeun cenah tuh ka patung nu gede. Sabab kampak ayana dina patung anu gede. Kumaha cek Raja Namrud? Manya cenah patung bisa ngancurkeun patung. Nah, tidinya we mulai. Tidinya mukjizat dibere pemikiran otak anu cerdas ku Allah teh. Tah anjeun nyaho yen patung teh henteu bisa naon, tapi nah ku anjeun bet disembah. Tidinya mulai sebagian kaumna sadar yen selama ieu teh sia-sia nyembah berhala teh. Tidinya we mulai aya pengikut Nabi Ibrahim. Yang Raja Namrud mah ieu teh ancaman. Lamun diantep ya Ibrahim bahayanya. Kumaha? Hukum mati cenah Ibrahim wayahna kudu dihukum mati. Dihukum matina ku cara naon? Ku cara dibakar, dibeuleum hirup-hirup. Kumpulkeun kabeh suluh siga ngareng di urang ayeuna mah. Tapi dibere mukjizat ku Allah. Henteu kabakar saeutik oge, tapi seuneuna malahan jadi tiis. Ieu mukjizat Nabi Ibrahim. Saparantos kejadian eta beuki loba pengikut Nabi Ibrahim. Tah ieu teh proses naon? Proses Nabi Ibrahim neangan pangeran, Bu. Ningali patung asa piraku. Ningali panon poe peuting mah eueuh. Ningali bulan beurang mah eueuh. Kabeh geus dipapai proses Nabi Ibrahim neangan pangeran dengan Allah teh. Tah pas harita keneh geus kajadian, geus merenung tapakur jeung sajabana yen menang wahyu ti Allah eueuh deui anu wajib diibadahan teh angin Gusti Allah. Nu kahiji proses neangan Tuhanna. Pan urang mah lalobana nyebut ka urang mah cenah Islam turunan terus, Bu. Urang mah nuturkeun bapa, nuturkeun indung, nuturkeun akin ini Islam teh. Tapi Ibrahim mah proses indung bapana wae nyembah patekong. Jadi proses neangan pangeran. Tidinya we matak menang gelar ulul ajmi. Saparantasna kitu nikah sareng Siti Sarah. Siti Sarah teh geulis, Bu. Nikah jeung Nabi Ibrahim. Dugi ka geus kolot teu dipapasihan wae murang kali. Hese dipaparinan murang kali teh. Geus ngadoa, geus usaha teu meunang wae.
Ta singkat carita boga pembantu namina Siti Hajar. Siti Hajar kesami geulis bager tidinya we menang izin di Siti Sarah nikah we anjeun Ibrahim sareng Siti Hajar ngarah menang keturunan. Naon sabab nabu? Sabab dina Al-Qur'an teh aya 4 tipe keluarga. Sabeureujit cenah Bu? Aya 4. Nu kahiji tipe keluarga Abu Lahab. Nu kadua tipe keluarga Nabi Nuh atau Nabi Lut. Nu katilu tipe keluarga saha? Keluarga Siti Asia. Nu kaopat tipe keluarga Nabi Ibrahim. Nu kahiji tipe keluarga Abu Lahab. Abu Lahab teh istrina teh jenenganna teh Hindun, boga gelar Ummu Jamil. Eta mah duanana tukang gibah. Dua anak kafir. Abu Lahab kafir, Hindun oge kafir. Eta tipe keluarga kahiji. Nu kadua tipe keluarga Nabi Nuh atau Nabi Lut. Nabi Lut soleh tapi istrina salah. Nabi Lut soleh istrina salah alias teu soleh teu iman ka Allah. Nu katilu tipe keluarga Siti Asia. Istrina soleha jenenganana Raja Firaun doraka ngaku pangeran maksiat ka Allah musyrik ka Allah. Nu kaopat tipe keluarga Nabi Ibrahim istrina soleh carogena oge soleh. Nah simkuring bade naros ibu-ibu hoyong tipe keluarga nu mana? Nu kahiji kadua katilu kaopat tipe keluarga Nabi Wios bapak ibu istrina dua. Wios sikana teh kajen dicakar heula eta. Teu naon eta cita-cita urang. Insyaallah lamun keluarga urang sapertos tipe keluarga Nabi Ibrahim, insyaallah urang bakal salamet dunya akhirat. Pan tadi tos diijinan ku Siti Sarah. Soleh duanana. Ibrahimna soleh, Siti Hajar oge Siti Sarahna oge solehah. Ta eta tipe keluarga ideal. Diijinan singkat carita nikah ka Siti Hajar gaduh urang kali jenenganana Nabi Ismail. Kemudian tos nikah sareng Siti Hajar karena istrinya pasti aya cemburu nabu. Istri Nabi ge cemburu, Siti Sarah cemburu. Nabi Ibrahim jeung Siti Hajar parantos di paparinan murang kali Nabi Ismail. Cemburu, cenah hoream cicing saimah teh menang wahyu Nabi Ibrahim ti Allah. Wayahna Siti Hajar jeung Ismail kudu ditendon di padang pasir anu kacida gersang, anu garing, anu mana eta teh cikal bakal Mekah ayeuna Bu. Da parentah Allah wahyu boga katauhidan keyakinan anu lurus, Nabi Ibrahim rela ninggalkeun Siti Hajar jeung Nabi Ismail. Padahal sakitu cintana kanu jadi pamajikan jeung kanu jadi anak. Tah teh kungsi lila Siti Sarah oge upami telepat dina sapalih riwayat mah tos geuswana teh 80 tahun Siti Sarah teh. Tapi sok sanajan 80 tahun didinya kakara dianugerahi hamil gaduh kurang kali gaduh jenenganana Nabi Ishak. Jadi ti Siti Sarah mah Nabi Ishak, ti Siti Hajar mah Nabi Ismail. Tah ieu keluarga harmonis. Tah Nabi Ismail jeung Siti Hajar ditinggalkeun di padang pasir anu kacida garing. Didinya Siti Hajar bolak-balik Sofa Marwa 7 kali neangan cai teu manggih wae pan. Akhirna caket sampean Nabi Ismail didinya keluar cai. Nu ayeuna nepi ka ayeuna ngocor keneh disebutna cai jam. Tak ieu jadi makana bulan Dzulhijjah teh berkaitan jeung peristiwa atanapi ibadah haji. Makana bulan Dzulhijjah disebut bulan haram, bulan anu mulya. Tah saparatosna kitu singkat carita ieu mah punya aya menang wahyu ti Allah dina tanggal 8 Dzulhijjah Nabi Ibrahim teh. Makana dina tanggal 8 Dzulhijjah disebutna poenan tarwiyah. Tarwiyah teh naon artina teh merenung, mikir-mikir. Tah pas Nabi Ibrahim kulam mimpi yen wayahna Nabi Ibrahim kudu mencit kanu janten putrana nyatana Ismail. Kaget atuh. Selama tanggal 8 mikir eta Nabi Ibrahim merenung. Ya teh bener mimpi teh ti Allah tanapi lain.
Tah, makana tanggal 8 disebutna poenan tarwiyah, mikir-mikir. Poenan 8 kulam deui mimpi deui. Sami mimpina teh wayahna anjeun Ibrahim kudu mencit, kudu ngorbankeun ka putra anjeun nyatana Ismail. Tah, poenan 8 Dzulhijjah mah disebutna poenan Arafah. Aya Arafah teh asal katana tina Arafah, kenal bener. Oh, ieu teh mimpi bener ti Gusti Allah. Nu marentahkeun mencit Ismail teh nyatana ti Gusti Allah, parentah wahyu ti Allah. Sabab naon? Sabab baheula Bu keur nikah jeung Siti Sarah hoyong boga murang kali nya Nabi Ibrahim teh nadar lamun mah dipaparinan murang kali ku Allah naon bae anu diparentahkeun ku Gusti Allah rek dilakonan. Kitu nadar Nabi Ibrahim teh. Ta nadar eta teh ditagih ku Allah. Janji eta teh ditagih ku Allah dina bulan Dzulhijjah. Tanggal 8, tanggal 8 mimpi. Nah yakin tanggal 10 wayahna daek teu daek Nabi Ibrahim kudu ngurbankeun kanu janten putrana nyatana Nabi Ismail. Tapi kumaha begitu ditanyakeun ku Nabi Ibrahim ka Nabi Ismail, "Jang, wayahna ujang terek dikurbankeun ku bapa," mun bahasa urang mah. Kersa teu kulantaran Nabi Ismail mah soleh, mangga we bapa sabab ieu mah parentah ti Gusti Allah. Mun budak ayeuna ditanya kitu ku bapana kira-kira kumaha Bu? Ah, kajeun keneh ngalawan si dikadek sigana teh pada dikurbankeun ku bapana mah leres. Tapi ieu mah kulantaran tipe keluargana soleh, maka ridho. Tah saparotosna bade coatna mah dikurbankeun ti dinya we. Geus lulus Ibrahim teh diuji ku Allah, makana digentian Nabi Ismail teh ku domba anu gede. Jadi eta mah ukur nguji. Jadi lamun urang boga keyakinan, katauhidan, akidah anu lurus ka Allah, ma'rifat ka Allah, makana ujianana bakal berat. Nabi Ibrahim ge berat. Boga pamajikan geulis, teu boga budak. Eta teh kanikmatan boga pamajikan geulis tapi teu boga budak teu lengkap. Begitu boga budak kudu dipencit. Padahal budak anu dipikahayang. Ibu-ibu gaduh murang kali. Alhamdulillah. Cek ibu-ibu boga budak teh lieur. Cek teu boga budak hayang boga budak. Tapi eta mah proses Bu. Mudah-mudahan anak teh jadi investasi akhirat urang. Sabab salah sahiji anu bisa nyapaatan ka urang engke di alam kubur jeung di alam akhirat teh nyatana doa budak anu soleh. Eta teh jadi amal anu ngocor terus. Anu bisa ngocor sok sanajan orang tuana parantos pupus. Para ibu, para bapak nu kusim kuring dipika hormat, tah merenang eta pangpangna bulan Dzulhijjah disebat bulan anu mulya teh. Berkaitan jeung peristiwa ibadah haji, oge berkaitan jeung peristiwa kurban. Alhamdulillah. Tah eta syariat Nabi Ibrahim teh diteraskeun ayeuna kana syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu cinta ka Kangjeng Nabi? Laras cinta naon buktina? Nakuna umat Nabi tapi sholat dilali-lali, komo lamun usum tandur sholat sok diundur-undur. Mun diajak pangaosan alasan nyeri sampean teh jiga kana hiburan jauh ge kukurusukan. Cenah ibu ngaku cinta tapi naha eueuh ka era mun ulin make calana nu salakina. Gadis oge lolobana lempang di jalan jeung molna bari nempokeun ping-pingna make kolor nu akina. Lamun ngaku umat Rasul kade ulah ukur wadul ibadahna ulah kedul kalakuan tong baragajul. Siap Bos, siap? Insya Allah. Para ibu nu kusim peuring hormat sakieu panginten nu kapihatur, mudah-mudahan seueur manfaatna khusus kangge diri pribadi umumna kangge urang sadayana. Sareng bilih aya kalepatan dina cariosan simkuring nyuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna. Mudah-mudahan kapayuna simkuring oge teras tiasa silaturahmi ka dieu. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.